Bismillahirrohmanirrohim. Ilam kudu terang anjeun annama bahisa usulidini kana sanya-nyana pirang-pirang tempat bahasan ilmu usuludin. Eta salah satu aksamin ayat tilu pirang-pirang bagian. Ilahiyatun tegesna kahiji bangsa kapangeranan. Wahia jeung ari itu ilahiyah. Al-masailu eta al-masailu pirang-pirang masalah. Al-mabhusu anu dibahas fiha dina eta masail. Amma tina perkara yajibu anu wajib ya emma lillahi pikeun ka Allah subhanahu maha suci Allah. Wa ma jeung kana perkara yastahilu anu mustahil ya emma alaihi ka Allah ta'ala. Wa ma jeung kana perkara yajuju anu wenang ya emma fi haqihi dina hakna Allah. Wa nubuwatun jeung kaduana usuludin teh nyaeta wa nubuwatun bangsa kanabian. Wahiari itu nubuah eta al-masailu pirang-pirang masalah al-mabhusu anu dibahas fiha dina eta masail. Amma tina perkara yajibu anu wajib ya emma lirrasuli pikeun para rasul. Wa ma jeung kana perkara yastahilu anu mustahil ya emma alaihim ka eta rasul. Wa ma jeung kana perkara yajuju anu wenang ya emma fi haqihim dina hakna para rasul. Wasamiyatun jeung katiluna ilmu usuludin teh nyaeta wasamiyatun bangsa anu kadenge. Wahia wasamiyatun nyaeta bangsa anu kadenge ti syara. Wahia jeung ari itu samiyah. Al-masailu eta al-masailu pirang-pirang masalah allati anu la tutalaqo anu henteu ditarima itu masail illa anisami angin pangdenge. Wala tu'lamu jeung henteu dikanyahokeun itu masail illa minal wahyi angin tina wahyu. Wa yajibu jeung wajib alaihi ka saban-saban jalma ay kulli syasin tegasna ka saban-saban jalma. Aidon deui aya naon aya ripa yen nganyahokeun itu sasun nyaeta jalma teh ya. Aqoidal imani nganyahokeun teh kana pirang-pirang akidah iman. Wajib ka sakabeh jalma, wajib cenah ka jalma nganyahokeun nyaeta kana pirang-pirang akidah iman. Ayari pategasna yen nyaho itu sasun jalma teh al-mu'taqadati kana pirang-pirang akidah iman allati anu ari hakna allati anu hakuhu anu ari hakna itu mu'taqadat. Nah eta pirang-pirang akidah teh. Eta antu sodika yen ngabenerkeun anjeun bil qalbi kalawan hate walaisa jeung lain. Al wajibu ari anu wajib hibda eta hibda ngahapal. Hadihi sifati kana ieu pirang-pirang sifat al-atiyati anu bakal datang. Balil wajibu balik ari wajibna al i'tiqadu nyaeta nekadekeun. Al-jajimu anu pagema dalili sarta dalilna walayal jamu jeung teu misti naon atalafudu ngucapkeun bil ibarati kalawan ibarat pal ma'rifatu mangkari ma'rifat. Eta yajmu eta jazmun pagehna tekad
mutabikun anu ngaakuran lil waqi'i kana buktina nasyiun anu bijil andalilin tina dalil pahoroja mangka keluar bihi kalawan itu jazmu naon adon nusangkaan wasyakun jeung mangmang wal wahmu jeung sangka-sangka salah fil aqaidi dina pirang-pirang aqaid fa inna sahibaha mangka sanya nyana anu boga don teh fa inna sahibaha maka sanyanya anu boga sangkaan jeung mangmang eta kafirun jalma kafir. Wallahu alam bishawab.